mah ampura mah pangmotokeun lah asal ada gaya kieu anjing asa cocok yang dipoto mah Dipoto. heeh Di mana? di dia we mah lah asal ada gaya anjing ieu heeh tah kieu we mah lah lama kak Anjing bajuna kurang cocok euy eta mah. kama sekali di mah gaya alus gaya nu rada ieu sok 2 3. terus Anjing bajuna kurang gaya ieu mah euy. wah Ganti atuh mana ganti bajuna kudu kitu. nya anjing kurang ieu nya kurang cocok bajunanya Kurang gagah. anjing Gantilah baju, gantilah. gantilah baju daguan kedengnya Sok. Kak aing ngejem motor atunya. Urang nyetel baju. Anjing. Aing siapa pakai baju naon goblok? Ini anjing. Aing salah teh anjing. Kacak maneh. Ganti bajuna ke nu rada mantes. Urang geus make baju nu panggaya namen. Anjing eta mah lain baju goblok anjing jiga naon ak dipoto maneh kitu kan. Sok atuh anjing tah aing geus make baju lebaran anjing. Sok atuh anjing kumaha maneh aing fotokeun. Sok atuh. Sok buat. Anjing. Dianya. Anjing. Jadi 2 3. 5 kali 5. Sok bro. Jadi 2 3. Geus. Mal. Pangangan awewe. Anjing siapa tara bener dengan awewe di sawah anjing. Tong salah anjir. Itu tempat tersembunyi. Sok loba awewe nu mangkal di dieu teh. Heuh, jangan atuh aing di dieu. Anjing bener awewe. Halus ya ieu. Aluseun. Halusin di tukang mah. Bungkus wae ya, bungkus wae. Tanya. Bungkus wae. Oh, tanya kalau nya. Ayo, Awewe naon nu kieu 25 saja. Iya anjing. Bener mah? Iya mah anjing. Kena dijuang kembali, ayo. Anjing, dia caleging salah galangga anu nongkrongan cuma obatan anjing ke kamaran. Aja lo teh mah. Deui sarare Iki mana? Oh, bener anjing si Iki. Bener si Iki nya wong saper ya lah, gedang. Yo saper yuk. Yo saper lah. Ayo ki eta mah. Wong saper lah anjing keluar wae anjing jelema teh. sampur. Amang yo. Amang yo. Sareng sih gitu. Lah anjing teh keluar wae jelema teh. Ayo, amang yo lah. Sejauh mana we asup yuk. Oh wae. Kajero asup ah. Anjing pantesan lu teh kalau ada sare. Si goblok. Ieu sare ti isu. Kadang 4 sore can hudang-hudang keneh Gusti ya Allah. Kumaha ka dieu kudanya? Haji lah mau pengkolotna ke euy hayang minum heula euy lah. Bae anjing di masih iki nyokot hidup ge lah. Asa ieu masarangan kan Bang. Anggap ieu sorangannya lah. Beli kita semua. Anjing molar we Ki, minta cair Ki. Sudah. Kumaha ka dieu budak? Ki. Ayo nongkrong. Goblok anjing jelema. Udah woi. Anjing biru dia udah. Anjing jelema goblok teh. Kumaha ka? Anjing. Aing kepikiran euy. Kumaha? Gusti mau angkat mau kita si kasari di kuburan anjing. Anjing heuh bener heuh. Bener anjing jadi kita sih teh pasukannya jadi dewasa. Bener anjing angkat. Ya. Anjing berat Oh, anjing mah udah sarungkul anjing jelema teh. Anjing berat. berat anjing berat. Berat aja goblok berat. Sok asa-asa anjing ka jalan jelema mah kagok anjing tadi dia si kasarene weh. Anjing tinggalkeun lah antep. Sahurangna. Sahurangna. Anjing, aing aya di dieu. Perasaan main tadi serta imah tadi teh.
datang anjing bantuan musuh anu minta kubur anjing teu etisna goblok. Mana tuh penyerang orang? Sare juga. Anjing. Aisyah ai lauk kira sarena anjing. Lauk mencuriga sok gadang anjing tapi gadangna jam 8 penting geus sare anjing lauk mah. Terus ari lauk anjing mandina kumaha nya euy. Tapi kamu dangkeun ku aing lah. Anjing emang sia bisa ngudangkeun, udah ke lauk bisa anjing. Goblok. Lauk diudangkeun anjing. Yo Yan minyoran Yan ta. Goblok. Kana yang sak. Sia yang minum. Da paling ngelak kedengnya, aing hayang minum euy sarua. Haus euy ka kedengnya. Oh. Kedeng sia. Ka kedeng. Ya. Kebun anjing. Orangnya anjing bisa minum unggul. Napa budak zaman ayeuna nya anjing budak ketik di highway kada HP tarungkul anjing. Beda juga baheula urang mah nya ada anjing HP baheula urang. Lin baheula mah nya urang ye. Udang jam 5 subuh langsung nonton Dora. Geus Dora dilanjut ku SpongeBob isuk-isuk nya. Nah, budak ayeuna mah anjing udang sadeng teh ngecek HP jiga jelema sibuk wae. Budak heeh, jebah udang sadeng teh langsung nyekrolan TikTok nya. Ada gawe Beda pisan juga urang baheula. Asli anjing. Balik sekolah main FF. Asli. Zaman orang mah nya main bola, ajak bangkong, hari itu. Ah, ajak bangkong. Ah, anjing asa kapikiran euy ajak bangkongnya. Main lah. Heuh, teh ada wong ieu bener ajak bangkong euy asa wang nostalgia zaman baheula lah. Kangen aja. Nya geus lieu nya. Sok euy. Sok wang hitung heuh. Sok. Cang kacang panjang anu panjang ka hijina. Dok karedok anu podok ka hijina. Ah, anjing lila kikian mah lah. Geus aing apa sadana ngitung kumaha ame eta na. Sok hitung kumaha sok. Baiknya kurang nya ituna. Cik atuh. Mana ada aku cuek. Apalagi gak mikirin kamu. Ah, anjing. Sia ka hijinya. Geus. Sok ah, der ah. Bi aing aja ngadenna nya. Dia. Bi aing bagian terakhir heuh. Da anjing ah buka celana anjing ah. Paur aing mati teu ngeunaheun atuh da agang make celana lepis kieu mah. Nah. Da pemanasan lah anjing. Anjing loba acarana goblok. Ulah ngajon ye. Pemanasan name. Kuat. Siap. Anjing. Anjing. Suka teh mah ngahindar si goblok anjing. Aduh, bujur aing. Di prank aja. Goblok si Akmal suka teh mah ngahindar si anjing. Bur anjing. Pala laur si aing milu ka sawah aing ngahindar tadi. Potong anjing. Servis jam anjing, servis jam. Servis jam bang. Yang servis jam. Gayanya kejam. Kau kata kali dakwanya. Kota kieu jam teh. Harus kene kita ini. Mah. Hari ieu pasti bisa diservis anjing barolong kieu anjing. Pada kena cai pada di kopi. Aing tukang servis jam, tukang servis panci. Atuh anjing bisi we segala bisa Teu bisa, ieu mah jam bungkul, jam. Bisi kitu bisi mau ditelan asli tak bisa mah. Teu bisa panci mah jam bungkul. Anjing tukang servis di bungkul. Jam bungkul orang jam bungkul. Ini kita suruh kene Pak. Dia gitu. Iya lagi servis. Mohon. Naon itu servisnya naon teh? Nah, we da tinggal we tanah tah ieu tos kitu. Jadi masalahnya kan ieu mah. Lain servisnya nih mah. Sampai tadi lamun ganti baterai bisa keneh teh, da baterai mah bisa kenehnya. Bisa. Nah, tuh Bener kan di servis ya jam. Oh, di servis. Mau servis apa ya? Boleh. Kapan kala ari eta tuh lamun yang bisa gitu 100.000 bisa full servis teh. Anjing kalian open teh awal ya bang. Oh, suka teh open bae osana. Lain dia. Mangga atuh ngajon kitu tuh. Di servis urang bener ya Oh, servis. pajak pesawat karunya ieu tinggal di jam anjing. Eta kan eta jam eta na anjing hayang di servis cenah. Iya, servis. Bener di servis ya, ha? Mohon. Tinggal. Tadi sih benernya. Jadi servis ya.
Bikin kamar ya teh. Kurang di orang pulang. Tapi ya abi itu tabungan duit cash mainnya bisa ku QRIS. Kukiuris bisa di orang mah. Anjing, goblok, anjing tukang jam Orang QRIS. tukang jam nama bener anjing modernna si anjing. Kan di servis dia benar. Pohon. Sok panyervisnya memang karunya tah ieu babaturan urang atuh. Goblok anjing. Nya aing aya teh euy. Itu tah masa heuh kalau teh teh nyabut kana. Si kehet pada sasabayang beak nah kayak dari sarabutan ku bangsat goblok teh. Bukan mah anjing bukan kamu. Mah, ngarokok mah lah. Nah, aya rokok mah ieu loba keneh. Punya pemuda udah belajar coklat. Ih, lah wios we lah depan timah kapul we lah. Nah ini mana rokok ini mana? Sok atuh anjing kawarkeun balik ka bate anjing. Karena udah nonton. Baik. Anjing. Tok. Goblok. Udah. Kudu can loba-loba kieu bener anjing balik ka mah. Pohon we alus kopi na anjing. Anjing spesial inisiatif atau nih panggilan kopi aing ke tamu dua teh di Syakmal teh anjing. Di minum kopi ya tuh. Awas jadi minum ya. Heeh, sok. Tong lila pi. Ah, Bray, kopi. Anjing. Kan gak kopi ya tuh. Kira-kira. Punya gitu kopi di gayung Asia. Orang kumaha orang Anjing. Kan cenah tamu tah disadiakeun kopi di gayung. Anjing goblok. Sia di imah anjing pira ku teboga gelas-gelas acan kabeh kitu digerok anjing. Ada saluran berpatakaran tinggal lihat kopi di gayung ge anjing. Lah nah atuh sareng-sareng teh teh. Ada sareng teh kopi. Kopi naon ieu anjing? Kopi. Americano. Kopi. Goblok anjing kopi americano sama maha anjing pakai kana gayungkeun cikung cobaan atuh ku aing. Ngena. Lah anjing. Ieu anjing kopi teh anjing. Mana mah? Anjing kaya nah di gayung kopi. Najis anjing. Jaga. Ya goblok. Nah, orang kumaha nyen kopi. Kamarnya. Anjing kampura tuh, anjing kampura. Cuaca halus ge, Pi. Oh, hari euy. Piona halus dia. Pangutokeun aing mah. Ayo atuh foto kan. Tadi. Pangutokeun. Lah, hitung gimana hiji 2 3. Hiji, dua, tilu. Goblok coklat mah sotkeun anjing. Iya anjing pamuda. Kalau kawin nongkrong tapi teu boga udud-udud acan anjing ngerakeun pisan pamuda teh. Tah arudud lah anjing bae udud juara ge nu 5.000 opat ge lah. Sok ah tuh arudud atuh teh sareungeut tuh aing mah udud teh tadi ge. Ah, iya atuh kopi acan moal kayak mah dinyu. Anjing. Mania anjing kita. Potong anjing budak sekolah kene kelas 1 SMA wani-wani ani tah udah umur 25 tahun teu sopan pisan anjing sia mah. Si kopi nang mana? Udah banyak. Kudu ngopi acan. Kopi lah, kopi. Kayu mah biasanya kayu. Kira-kira imah aing pangdeuketan ti dieu anjing. Bae atuh lah aing mah demi kebarudakan we kiatu dagoan atunya. Ning heula kopi heula. Sekedeng antosannya sekedap. Ya lah bray lah ngaropi bray lah. Ayeuna lah kopi hidang nya. Mah kelanya mana mah geus pada kieu kieu mah. Ieu mah khusus kanu jelema pangorana heula di antara urang heula. Ya mangga ujang iki mangga sok mangga ki lah. Anjing. Kopi dong. Amis acan ieu mah geuning ih. Goblok anjing teh sopana kan gede. Wah, Oh, tengah. anjing. Kenapa ini? Cobaan anjing mana tengah nama cobaan mah. Teu amis kitu anjing piraku. Teu ih. Anjing piraku anjing teu amis sikong pasekeun ku aing. Sana naon goblok. Anjing kacana teu amis amis anjing. Mana cing ke amis teh? Rambut amis udah dikocekeun kan. Wah anjing. Anjing, tengah. Sia sarwana di goblok. Wah, anjing nih kopi teh. Anjing. Anjing. Tempat awet pisan anjing jelema teh. Geus mah dibere kopi, anu nyebut-nyebutkeun ka aing lah kudu si beungeut. Tempat awet pisan barudak lah, jadi kudu si beungeut deui geus mandi-mandi ge lah.
Ma, hampura mah lah punten mah. Panyokotkan itu tuh sabun palati si banget Di mana? Tadi tukang mah hampura. Ya, sabar ya. Coba kali ke mah, setik mah. Atas mah, Gas sok. ratunya si banget lah, si katanya diajak prindikal ke si banget mah. Aji, mah akhirnya naon mah? Sabun bagus. Masa pelit kieu kan banget teh sabun banget. Halus ya mas, sabun banget mahal. Wah. Asa ieu jadi retuk, asa jadi seuseut ya mah. Sok baik sok terus. Mahal. Ai asa jadi peuli geus si banget teh mah. Ya. Jadinya Sabun jago. ya udah dari sebanget makin kieu. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Maksudnya teh saus si banget teh. Pons, Garnier, ieu aduh sampai aduh Gusti ya Allah. Ada ayo di dingana, Aduh, Pi, aing maru dat anjing euy, teh tadi aing teu bisa wae molor anjing kunaon nya? Oh, di mana Pak nih? Aing sare di kamar anjing teu kuat hareudang anjing. Ya. Tengah jalan soalnya. Anjing, so. bener anjing aing teu kapikiran euy. Iya tadi kata. Dieu nya. Bawa kasur Anjing ka bener dieu. heuh. Gatunya aing nyetelan kasur lah anjing meuli sare jalan aing bener euy. Amit hareudang lah. Oh. Si Ajik saknyana bawa kasur ka dieu. Sare di dinya goblok. Ah, anjing sare dieu lah. Anjing. Mana saknyana sare di dieu? Ah, aing mah anjing nu penting mah bisa sare, aing mah nu penting teh hareudang aing mah lah. Si Ajik saknyana tuh sare tengah jalan tolol.